Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana. Kumaha damang? Alhamdulillah atuh pamidara ramang mah. Hayu urang ninggal lembur kuring deui anu dina episode ayeuna nyaeta salah sahiji lembur di Kampung Pasir Panjang, Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, nyaeta Kampung Legok Nangka. Saurna di dieu teh baheulana seueur tangkal nangka, teras tempatna di Legok, janten ketelaah namina Kampung Legok Nangka. Wargi di dieu mung aya 8 kepala keluarga. Seseueurna damelna di luar daerah, aya oge anu ternak domba, teras aya oge anu ternak bebek. Nah, ayeuna abdi bade ngajak dulur-dulur sadayana ninggal ternak bebek heula. Hayu atuh urang kenalan sareng bebek. Bebek anu dibudidayakeun di dieu masukna jenis bebek petelur. Pamininggal situasi tempat di dieu anu caket sareng sawah, caket sareng wahangan, janten enak pisan pami ngabudidayakeun bebek. Ieu bebekna menitos nurut pisan atuh, ninggal anu gaduhna nyanda karung oge disangkana bade masihan parab. Kanggo dulur sadayana anu priyogi telur bebek tiasa atuh ka dieu. Hayu ayeuna urang ninggal kumaha ieu meurina diangon. Pami diemut-emut mah saleresna urang sadayana teh tiasanya belajar ka bebek, tinggal atuh meni baris kieu nya tertib deui. Hayu urang ngojay heula ka wahangan. Bade nanya mana jiga seger pisan namun ngagejebur teh. Atos bade istirahat heula. Hatur nuhun atos ditonton dugikeun ka beresna. Wilujeng patepang deui dina episode lembur kuring anu salajengna. Supados kenging pemberitahuan upami aya video anu enggal diupload, tong hilap atuh eta, subscribe-na dipencet heula. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.